Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah rawuh Kang Kevin masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Asmarani males pati. Yasana Bapak S. Sukanda. Kamari teh kanca parantos dugi ka nya aki oge poho tacan kaajarkeun tah. Cek Bah Surawana bari panona neuteup seukeut ka incuna. Hatur nuhun atuh aki. Walan rani bari tungkul, kawas aya nu dipikiran anu leuwih antep. Duwi kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Peutingna bada Isa, Bah Surawana geus prung ngalatih Asmarani dina perkara jurus-jurus nu ngagunakeun pakarang karembong. Ieu jurus nu disebutna teh gerakan solendang mayang sarta sendi pigeulang urang nu dipake nyekel tungtung karembong teh kudu leuleus, tapi bari jeung ngagunakeun tadaga batin. Adu tungtungna bisa diputerkeun ka hareup, sina ngelewung ka luhur. Anu tungtungna bisa mangrupa gerakan hulu orai kobra rek macok mamangsana. Prak-prakan kieu yeuh, sing tengetnya. Kituna teh bari Bah Surawana metakeun jurus-jurus solendang mayang jeung gerakan orai kobra. Teh sabeleke prak bae ku Asmarani dipetakeun sakumaha papatah nu jadi akina teh. Tewudu Bah Surawana mani olohok ngembang kadu. Sasat dilakukeun ku Asmarani mah kabireungeunna teh leuwih hebat batan digunakeun ku leungeun akina. Jabat eta oge aya keneh yeuh hiji gerakan anu jigana bakal bisa dilakukeun ku hidep. Kabeneran tabuk hidep sakitu panjang harumbayna. Eta oge sanyana mah bisa dipake pakarang tatalang raga. Geurape bedegeun sirahna kalawan dibarengan ku tanaga batin. Bah Surawana jigana teh mani asa karinyang hayang mireungeuh kumaha eta gerakan nu dilakukeun ku incuna. Kerebat Asmarani luncat bari ngagibegeun awak nu dibarengan ngagodegeun sirahna. Bray atuh bukna nu ngarumbay panjang teh nu tadina digelung teh muka. Anu tungtungna teu beda we ti pecut. Tapi ieu aki gerakan naon disebatna? Asmarani nanya dari apisan. Eta teh disebutna gerakan merak ngibing. Masih keneh aya kakurang. Coba tanaga intina digerakkeun sagemlengna supaya lebih hebat kekuatanana. Kituna teh Bah Surawana bari nyaksian incuna ngalakukeun gerakan merak ngibing. Kitu tah. Iya teh boh tadi ngagudakeun pakarang anu karembong cindewulung atawa ngagunakeun gerakan merak ngibing ku buuk. Eta teh di mana urang geus kapepet. Sabab mun eta tungtung buuk teh ngepret kana panon atawa kana beungeut, pasti salian ti musuh reuaseun teh oge moal boa baris karasa leuwih parna.
kayaknya latihan sing nepi ka apal pisan. Kodangan sakit tuh pangarti aki teh mugabe sing mangpaat cek bah Surawana. Atuh sanggeusna bah Surawana asup ka jero imah Asmarani mah soson-soson nuluykeun latihanana, malah kumanehna dikombinasikeun jeung gerakan sirna bobot nu antukna bakal jadi pakarang nu kacida hebatna. Kan sadang sadayana isukna rebun-rebun keneh Asmarani geus tembong kaluar ti padepokan Dungus Maung. Pangna disarebut Dungus Maung teh di lewok eta padepokan teh kawentar loba maungna. Ongkoh sakuriling bungkingna memang leuweung geledegan nulangka kasaba ku jalma. Eukeur mah pangawakanana kasebut Bang-Bang, durug-durug make dangdanan lalaki atuh puguh we mani ebreh langkoyangna sampulur mulus alus tangtungan hade rautan. Komo kaayaan rupana sakituruh ruina matak uri lalaki nu toloh heor. Ari panona jaringeur sorotna seukeut badis we mata heulang ruyuk anu kabireungeuna ngencrong lir bentang timur kaberangan. Upama ceuk ngagilar ngareret deet matak nyeredet kana hate dilakna matak nyeblak matak kepengpeongan lalaki nu leumpeuh yuni. Ngan hanyakal adat tabeatna Asmarani teh badis we saperti lalaki, kasar harung gampung babarian ngulit bawang jauh tina lungguh timpuh andalemi sakumaha anu dipibanda ku umumna kaum panoja. Ari ku kitu teh mah kumaha warahanana beureun lantaran saneng-nengna ukur narima pangajaran kabengalan kadugalan batiniah nama tara ieu narima panglesu sawarnaning patwa jeung papatah anu matak ngalulusan hatena. Ari heg deui dina campur gaulna memang jeung lalaki wungkul ti leutik Asmarani diasuh ku Mang Asbun jeung Mang Sadut anu kaayaan laku lampahna jauh tina rasa bebeneran jeung rasa kamanusaan. Memang maranehanana teh tadina kaasup rampok gerot nu pagawean sapopoena ukur babadog mun teu ngajorag pilemburan maranehanana sok ngahadang di tempat-tempat suni megatan anu lar liwat. Tampolana mah maranehanana duaan teh tempat tempo sok dibarengan kubah Surawana anu memang jadi gegedugna mana pantas tumerapna ka Asmarani oge lalakuanana teh jadi kasar mun seug cumarita di mana ieu make jeung basa lemes ari lain ka akina mah kawantu kakolot sorangan meureun. Komo deui sanggeusna ngadenge caritaanana anu jadi akina yen cenah manehna teh baris jadi wanoja di kolong langit nu hamo aya pitandingeunana. Hatena lain deui ngajaulna. Nu ieu teh pasti baris nambahan kasar adat tabeatna. Harita oge sanggeusna Asmarani anggang ti padepokan manehna henteu terus ngagunakeun tincakeun anu lumrahna dipake lalar liwat. Tapi ngadon malengkot ka jalan nu tarahal pinuh ku batu. Jeleng loncat kana hiji batu anu ngajungkiring sagede muning depa. Jagadag ngabadega nulak cangkeng. Bari panonna guar giler kalitu ka dieu kawas aya nu diteangan. Ret kabelah katuhu sidik kabireungeuh leuweung geledegan. Ari kabelah kenca gawir nunang tawing lungkawing. Kabeh hareup ukur mangrupa padataran nu taringgul ku batu-batu. Teu kabireungeuh tatangkalan hiji-hiji acan, ari lain rungkun saliara mah. Jerelat, jelem.
manehna luncat kana luhureun batu luncatan ti batu ka batu. Badis we manuk dadali keur kakalayangan bari nyamran mangsana manuk-manuk laleutik. Harita teh panon poe geus moreret kari sababaraha jeung kadeui we kana panceg tengah poe. Cahayana bengras sarta geus mimiti karasa nerep-tep kana kulit. Tapi pikeun asmarani mah najan kitu oge geus teu jadi halangan harungan. Terus we luncatan mapai-mapai batu-batu anu ting jarentul dina eta padataran. Mun seug aya nu nangenan piraku teu matak helok hookeun. Antara batu-batu nu sababaraha depa teh ukur sakali ngagenjot badana geus ngalayang pindah kana batu liana. Upama seug teu ngagunakeun tanaga inti sirna bobot mah cadu pibisaeun. Kanca dangu sadayana harita di behareup aya 3 jalma anu keur ngaraso dina hanapeun batu nu wajung kiring. Upama nilik pandena mah kacida matak pikagilaeunana. Dina pasang petana papakeanana katut pakarang-pakarangna geus bisa dipaparah yen maranehanana teh lain jalma bener. Memang kitu pisan kanyataanana teh maranehanana kaasup rampok gerot bangsat nu kacida jahatna sarta kacida dipikagigisna ku pangeussi lembur-lembur. Salianti maling barang-barang oge karoohan ku awewe boh parawan boh randa atawa anu boga salaki pisan. Ari kangaranan ngora keneh mah tara ieu diwalkeun paribasa tunggul dirarud catang dirumpak teh ih dasanyana aya we nu wani-wani ngahalangan kana maksud jahatna geus pasti ditarok sirahna ku bedog. Kitu deui awewe daek syukur eta nu dipikahayang atuh nolak kapaksa we dipaksa pirusa. Pangna marehana aya di dinya keur ngareureuhkeun kacape balas lumaku sapeupeting. Peuting tadi maranehanana ngajorag lembur kiara kurung. Biasa mentas ngagarong pangabogana urang lembur anu kasebut jugala. Hasil oge maranehanana teh bisa asup ka hiji mah anu pernahna di sisi lembur kiara kurung. Kalawan ngarujadkeun heula panto hareup. Barang subtiwanana arasup ka jero imah. Tetela taya saurang-urang acan pangeusina. Tapi ari barang-barang nama teu eueuh teuing. Teg bae eta tilu rampog teh boga pikiran. Pasti nu bogana teh keur nyaraba. Tina kituna atuh dar we eusi imah teh diranjah. Sakur nu kasebut aya hargana mah kumaranehanana dibuntel ku sarung. Padahal waktu bangsat-bangsat keur ting arukei ngarujadkeun panto teh nu boga imah marikat tarurun ngalibatan jalan dapur. Anu satulunya ngabelecet muru ka imahna kokolot lembur. Teu talangke deui dar we kentongan kohkol tanda aya bahaya. Imah nu diranjah ku tilu rampog teh dikepung di saban jurusan. Ogo we pikeun tilu rampog teh lain deui ngarasa gugupna. Geus teg we pikirna yen maranehanana harita asup kana pitapak. Tapi lain oge jadug-jadug gerot upama maranehanana harita teu ngalakukeun hojah. Cilong cilong eta tilu rampog teh laluncatan kaburuan. Tiluanana seret-seret maresat bedog di alabar. Kituna teh bari teu poho gembolan barang-barang meunang ngaringkit di imah. Dibawa ku nu saurang. Tapi kakara oge tilu rampog ting celegedeg di buruan. Rob we. Maranehanana dikepung wakul buaya mangap. Bedog-bedogna nu geus dialabar ting hariuk dibulang baling pikeun ngahadang lawan. Sarta carek ijiranana pasti
sing saha anu deukeut baris paragat. Tapi orang kaya eta tilu rampog teh saeutik oge teu ngarasa gimir sumawona miris peot ngoyopos. Riket bedog-bedog maranehana teh dibulang baling dina gerakan cacar bolang. Kolebat kaditu, kolebat kadieu. Tempo-tempo saurang baturna sinamali ka tukang keur ngajaga bisi beunang didodoho kudu ngaraponan. Anu barukarna bedog-bedogna teh jrung-jreng di aradu. Teu kurang-kurang anu bedogna ting koleweng, malah nu lesotan oge aya. Kasempetan hade pikeun rampog nu tiluan mah. Kolebat, cilong. Masing-masing bedogna disabetkeun dina kacepetan anu luar biasa. Ceres, pucewak, keplas, jerit. Sakur nu ngaraponan panghareupna ting karoceak, ting jarerit. Disusul ku pacing gedeblugna rubuh. Teu beda we, tirbahna tangkal cau nu ditarajang ku angin puyuh. Mireungeuh kayan kitu mah. Beriak we atuh nu ngaraponan teh malunur. Tu darek teu kitu kumaha. Mireungeuh babaturanana nu tinggal lebruk rubuh. Tetela kayanana matak muringkak bulu punuk. Teu kurang-kurang anu cari laka keuna ku sabetan bedog. Malah diantarana aya oge nu nepi ka tiwasna. Geus puguh anu leungeunna potong, dadana dewang mah. Sirahna gudawang, tapak bedog. Geus lain caturkeuneun. Mireun waraponan pada malunur ngarasa gigis. Kesempetan hade keur tilu rampog mah ngagentak we tiluanan loncatan ka tempat anu lowong. Nu satuluyna ngabelecir jicir. Ting blesat lumpat ninggalkeun lembur kiara kurung. Lantaran manehna oge ngarasa risi bisi aya nu ngabledig. Ngobrot ti bongohna. Maranehanana terus we lumaku sapeuting. Serog ka hiji tempat nu taringgul ku batu nu ting jalung kiring. Tuluy maranehanana nareangan panyumputan. Nu maksudna mah rek ngadonreuh heula di dinya. Kan sadang sadayana harita teh kirawanci janari leutik. Gledag we. Tiluanana ngajawoprak ngagawoler dina sisi batu. Diarangel ku buntelan anu meunang maling. Taksiran bae. Tina bakating ku capek, ari dug ari ker we, sare tibra. Kerekna ting salegor patembalan. Tug nepi kabeakna peuting. Sarare tetep ngagalibra. Brai panon poe meletek ti belah wetan. Kakara maranehanana ting kulisik, korejat nu saurang hudang. Manehna minangka gegedugna nu ngaranna si Codet. Dumeh dina pipina Codet tapak bedog. Ari nu duaan deui masing-masing si Duga jeung si Gombal. Si Codet nu hudang pangheulana sabaraha gisik jeung rucang-riceng. Leungeunna ngopepang kawasna bae karasaeun aya nu ngadolewak kacabak ku leungeunna. Anu dirikan pertela ngembang boled nu kacabak teh podol begu nu ngadungkuk. Atuh gentak we ku si Codet teh dikepretkeun creng. Podol begu tina leungeunna si Codet teh mecleng lok bener pisan kana tungtung irung si Dugal. Sawareh deui mecleng bener kana lebah panon si Gombal. Atuh si Dugal jeung si Gombal teh mani ting gurubug. Ngagentak nu cepel-cepel teh dicomot tina tungtung irungna. Ari direret sidik podol begu anu bauna teh meledak. Ngagentak we dikepretkeun deui. Maksudna mah dipikeun. Tapi oro kaya anu celeng teh plok teh bener pisan kana tarangna si Codet. Sakitu manehna teh ahli gelut. Tukang bobok, tukang tarok. Tapi ari nakis podol begu mah lapur teu beunang. Weh, nanaonan cenah teh Duga? Hah? Kituna teh bari kop dicomot tina tarangna sartan belawar we dibaledogeun ka si Dugal. Tapi podol kebo teh melenceng ka si Dugal teh kaburu ngelok. Atuh teu ampun deui. Pokok bener pisan kana irungna si Gombal.
Ayo, naon teh, naon teh? Cek kira-kira sama ya teh. Si Gomar rada keheuleun. Labok ku si lain kumaha. Cek si Codet morongos. Nah, pokona gue pada bagu. Ngondek oge, kudu nitahna tah. Sekalian tah. Cek si Gombal na Malang. Bari malengos. Naon cenah Gombal? Ngalawan karewek. Si Codet nafsu nak ngabudayal. Dumeh asa dilawan ku anak buahna. Lain ngelawan. Eta we. Itu kira-kira. Ari kudu ngakan podol begu mah. Bari nage sanu daek atuh. Da pugulain hakaneun jalma. Si Gombal nemalan rada leuleuy. Sieun gegedugna beuki nafsu. Iya disiraing dugal. Kalakuan tebet kawas polon. Tadi si aing maledognya kadewek teh. Si Codet jadi mali ka si dugal. Naon ari aka? Era aku atuh kuring wani-wani maledogen podol begu ka aka. Daerah malain kahaja. Dumeh tadi teh kuring ngarasa leuwas. Aya nu nangkup dina tungtung irung. Pokna bari ngusap tungtung irungna. Wah, kalakuan teh. Taya nu sahuluan dulu. Gawas entri kebrag ku para haji wesi lain mah. Aya, orang balik. Terus berang dulu ya teh. Si Codet tungtung nak ngajakan balik ke batur-baturna. Kealanan, ulah waka rusut-rusut teh ngulang. Pan kakana kayak hudang. Sugaan we tuh, aya milik lemah dieu. Dugal ngahun teu buru-buru ngagugu kana pangajak gegedugna. Ulah, saan sudieun ngulampreng kalbah dieu. Paling oge, keraud. Ucing. Si Gombal ngomongna ngeblek-blek. Payohna rek nyebut maung, tapi teu wani. Lantaran cenah pantranganana. Anu satuluy mah nyebut ucing. Mari si lain Gombal ngomong teh sok lain-lain. Kumaha keh mun teu kebat kaburu ditempas manten ku si dugal. Lain-lain buka caletot. Si Gombal kuram kirim. Magas ngomong teh sangeun anak kadut wae. Moal maranto ge teh. Si Codet nu jadi gegedungna malik morongos ka anak buahna. Wah, kelanan atuh ka. Sagedeung deui. Walon si dugal. Waduh, si aku bardagongnya muakar pesorangan. Codet kawas nu bikin nafsu. Dumeh teu digugu ka hayangna. Sabot kitu, ret si dugal kabelah kaler. Manehna ujug-ujug ngaranjug we. Kaget. Mireungeuh anu jojorelatan luhureun batu. Tapi tacan sidik ari naon-naon mah. Kumanehna diteuteup. Tetela beuki dila beuki deukeut. Ari ditelak-telak. Tetela jelema anu luncatan teh. Badis we nu keur hiber kakalayangan luhureun batu. Aya jelema ka. Si dugal ngagerok lirih ka gegedugna. Jelema mana? Duanana ti buburanjat. Bari jung we narangtung sarta malik kalebah nu dituduhkeun ku si dugal. Tuh kas bajing we nya euy. Lah, nu loncatan luhur batu. Euy nya. Diga wewe geuning. Si Gombal mani molotot bakating ku hayang leuwih sidik. Laki ge si lain mah. Mana eta potongan awakna alus euy sampulur euy. Diga wewe. Cek si dugal. Awewe. Tuh gani tuh bukna ge. Dirarakeun tuh. Si Gombal nunjuk. We nya. Geulis deui euy. Si Codet ngagentak maju ka hareupeun nu duaan. Wah. Aya alusna we tadi dewek teu ngagugu teh nya. Aduh, dasar milik mati mana we. Ken. Urang hadang ku kuring.
Si duga can naon-naon geus kumetap teu beda we tinu dimumangi. Lah. Ora kene euy keur gelis teh. Hayo ya. Hadang. Kada bisa kaburnya. Wah, mata kandeu dulu. Si Codet marentahkeun malar ngahadang. Lebah mana hadang naka? Gombal mahiran. Tuh. Loba tuh nu datar tuh. Kebenaran we, tadi didinya tempat di loba batu. Kituna teh, bari tutunjuk atuh jeleng didugal jeung si Gombal laluncatan muru jajaleun wanoja anu keur luluncatan teh. Sedeng ari nu rek diparegat di hadang teh tayalian eta teh Asmarani nu harita jongjon we luluncatan teu katenjoeun lebah dinya teh rek aya nu ngahadang puguh kahalangan ku batu-batu nu ngajalungkiring barang nepi kalebah batu luhureun anu dipake nangtung ku si Dugal jeung si Gombal ari cele gadang teh aya nu ngajega di handap sedang Asmarani ngajega di luhur batu nempo ka handap padona mencerong kanu tiluan badis we manuk dadali nanya beurit. Gua diangkat ke mana, Ulis? Si Dugal nanya, bari ngahehe. Heg kumisna nu ngajedig sagedeleungeun orok teh dipuril-puril. Tirituna mah beureun ku Masep. Nah, cucur ti mana eta ha? Asmarani kalah malik nanya, pok-pokanana garihal, mata rungseb kana ceuli. Ditanya sanyanya, bet kalah malik nanya. Jeung bari kalah kangahina ha? Si Codet tujuh juga budaya le amarahna. Ku kitu teh mah. Pok-pokanana Asmarani teh lain deui ting celekitna kana ati. Coba we nepi ka dianggap cucurut sagala. Mangganing sasat ku budak satepak tur awewe deui. Pogo we matah ngadatangkeun nafsuna nu leuwih ti ukuran. Kumaha? Baru kami dianggap mahina. Pada eta aran ka disebut cucurut. Tu dari disebut berit mah greteuing kisila. Mana pantas mun disebut cucurut oge. Pok-pokanana Asmarani beuki nyarugak ngulitungtungan ku Nyi Kikik. Oi. Lain antep pun ieu mah. Coba tewak ku si lain kumaha? Tau man. Urang sakalikeun urang komo geura. Karek ngejedog mun geus ngahenen dina lahuran mah. Si Codet ngahaha. Manehna nitah ka si Gombal. Mourang kahormatan ieu. Tewak bae teh ka. Untung ya. Kadeka. Kuring agehannya taeuna. Cek si Gombal bari gajeleng we ngadeuketan Asmarani nu harita oge geus tutulubun ka handap. Nah, nu sasana we selain mah. Ulah yang neuraan dewek. Komo mun serah bongkokan mah. Si laing ulah hayang. Ku dewek rek dipake pamajikan. Si Codet ngahehe bari ku Masep. Kumaha? Rek nyawa kami. Ayo tuh, munya mah aran dikawani. Beri tewak ke kami. Hayu ka dieu naik ka luhur. Bisi hayang ngasaan pakarang kami. Sret. Mesat peso balati nu dicekel teh tungtung pesona. Ngaja kituna teh. Sangkan perahna katenyoeun. Mun siga eta peso balati anu maranehanana tungtungna oge pasti apaleun. Lantaran perahna dirupakeun hulu maung. Tangtuna oge pasti baris di aku. Mun seug di aku ku salah saurang geus moal disangsikeun deui. Pasti nu mateni bapana. Pakarang naon teh nulis? Bet jika cocorek tarasi. Bari muti jarian. Ka dieu keur akawe lah. Rek di arah perahna keur cocokan budak.
geuning jiga ucingan. Si Gombal kituna teh bari namprak menta peso balati rek diarah perahna. Kalau nemrongkeun bebelat si laing mah kumaha? Karena naon? Moyang butuh ku perah peso sagala. Ditanyain kamu dak angon gitu loh. Becuseun. Cek si Codet bari nyentak. Wah, nya. Cara aman si Gombal mah. Anggur geura tewak begitu. Ku akarek dibokotkeun. Si Duga ngahehe. Pok-pokanana pika sebeleunaker. Komo pikeun Asmarani mah. Kecap nu kitu teh sama sakali teu ngartieun. Jadau we, rumah saja dihireun mah. Montong aguy. Urang teh sarua pada jadi gunal. Ceguru pipiluna woleh. Kang kepala saya. Saha anu rek ngabolokotkeun kami teh? Saratuh kami geura ragap ya. Asmarani nyikikik bari ngasupkeun peso balati kana sarangkana. Yakin yen nu tiluan teh lain anu mateni bapana. Harita keneh oge. Pareat drong we Asmarani luncat deui ka handap. Cilegedeg ngajega hareupeun anu tiluan. Hai geura tewak atuh mah. Dewek geus teu sabar yeuh. Si Codet marentah deui. Mun mangga Kak, mangga. Direlat si Gombal. Maksudna mah rek ngarontok nu geulis. Puguh kabita. Dadana mani katempo montok nyenol. Muncul gunung sakembaran nu matak pikabitaeun. Asmarani nyolowok. Tapi kaayaan badana teu robah. Waktu si Gombal ngarontok, nu maksudna rek ngarangkul. Jakuh we gadona ditajong satakerna. Bakeun angkara kurempa Malik rek ngagurijal hudang. Tapi oro kaya Asmarani leuwih rikat, sakilat sukuna geus ngaheat deui. Jakuh kakemprong si Gombal dihanca. Nu saterusna dituturkeun ditajong lebah puceulina. Si Gombal ngagerung lambat naker. Bari badana ngebelenyeng ka tukang. Buk ragragna nyuuh. Mener pisan irungna bantrok jeung batu. Ai. Nanaon masih kumaha? Hai maju deui. Piraku keok ku bikang. Si Duga muncereng bari ngawawaleh baturna nu keur nyuuh. Irungna bijil kecapna. Kapalingan gerak. Si Gombal nembalanana bari humarurung. Tapi teu burung we manehna ngagurinjal hudang. Udah atuh make cileureun wani keneh kumaha? Si Duga nanyakeun wani keneh henteuna. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.